Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi azmain, amma ba'du. Nu dipihormat Ibu Guru Basa Sunda sareng rerencangan sadaya nu dipika cinta kusim kuring. Langkung tipayun hayu urang sasarengan panjatkeun puji sinareng syukur ka Gusti anu Maha Suci. Alhamdulillah dugi kadanget ieu urang masih dipapari nikmat sareng karunia ti mantenna. Sangkan urang tiasa patepang rarai sanajan ngaliwatan media virtual. Salawat sinareng salam mugia salamina dilungsurkeun ka junjungan urang sadaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabatna, tur ka urang salaku umatna anu tumut ka ajarana dugi ka akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Dina raraga ieu sim kuring bade ngadugikeun diantara singget ngeunaan hirup sauyunan di lingkungan masyarakat. Ibu Guru miwah rerencangan anu dipihormat. Manusia mangrupakeun makhluk sosial. Hartina urang teu tiasa hirup sorangan. Kukituna supados sadayana lancar, urang kedah ngajaga karukunan jeung sasama. Boh jeung tatangga, boh jeung dulur, boh jeung sajabana. Naon cenah anu kedah dilakukeun ku urang pikeun ngajaga karukunan? Sim kuring yakin Ibu Guru sareng rerencangan sadaya parantos terang anu kedah dilakukeun. Ibu Guru miwah rerencangan anu dipihormat. Anu kedah dilakukeun ku urang pikeun ngajaga karukunan khususna di lingkungan masyarakat nyaeta urang kedah ilubiung dina kagiatan gotong royong jeung sagala kagiatan sosial anu aya di lingkungan sabudeureun. Salian eta urang oge kedah silih hormat jeung silih tulungan ka sasama. Hirup rukun jeung sauyunan teh saluyu jeung papatah Sunda nyaeta kudu silih asah, silih asih, jeung silih asuh. Silih asah hartina silih ngabimbing atawa silih emutan. Silih asih hartina silih pikanyaah. Anu terakhir silih asuh hartina silih ngajaga. Ibu Guru miwah rerencangan anu dipihormat. Lamun urang parantos hirup rukun atawa sauyunan, urang bakal kenging seueur manfaat. Manfaatna nyaeta kahirupan urang bakal aman, tentrem, bagja jeung sajabana. Kukituna hayu nyiptakeun karukunan pikeun kahirupan anu langkung sae. Neng Susan sieun ku Gaang, Gaang napel dina embun-embunan. Dunya ieu bakal leuwih caang lamun hirup tentrem tur sauyunan. Panutup catur pamungkas carita, tutug laku pungkas kecap bobos sapanon carang sapakan. Bilih aya saur ngalantur nu teu kaukur, carios banyol nu ieu sapagadosna mugia jembar hapuntenna. Rupina mung sakitu nu kapihatur ti sim kuring, hatur nuhun ka sagala perhatosanana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.